Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun penonton Ton Abil setia. Ayeuna Abil episode kasabra 5. Nyata ayeuna silaturahmi sareng bapak-bapak dosen waktu ngampus di ISBI. Aya Pak Ajo, aya Pak Caca, aya Pak Dr. Lili, aya Pak Suhendi, aya Pak Oman. Terus aya Pak Komar, aya Kang Jati, aya Pak Iki, aya Pak Atai, aya Pak Ewona. Itu naon namanya teh? Sekalian reunian si ayah oge, kan aya CS na. Aya bapak-bapak dosen, waduh, ya dasar pasti pika sarieuan. Tadi geus melakukan seberapa ton mah. Impun meh loba. Nya mancing tuh, mancing ya, mancing. Lok naonnya da ti Amazon mawana ge. Genot ti Amazon meh spesial da tumpen itu jeung guru-guru Abil atuh. Pokona bakal rame lah lalajonan pokona kameramen mah ngintipnya. Urang soalna rek fokus nguseup. Ada lauk kata. Pesan para warga sadaya dalam rangka nyambut tahun baru Masehi Simkuring ya Jatnika Abil Jatnika hiburan sareng para dosen ISBI Bandung. Tentang pakaulan lah. Tapi can bebenangan deh ente. Can bener da karek rukutuk deh mah. Ada anggar wae masih ngaloba bebenangan oge tuh lain dosen-dosen bareunang anggar wae terkenal mah anggar di dieu tah aslina tuh tah geuningan tah bujud Pak Kusut mayannya segitu cukup tuh oh ya aslina dibakar Pak Haji dibakar ge da mangeunah ya. Ngahina pisan runtah jeung nyaut sabala. Nanti, teu pae. Ya, ini mah udah kaluhur ini.
beriji, nang beriji. Karek hiji, karek kutuk. Tuh. Itu pangyeunkeun atuh biasana ge. Tingali di Paraban anak punya rambut di Bapak dosen. Wong, ai kulon ka mana? Pur. Hah? Ya, Ah balik. sip teu meunang. Tapi urang teu kudu fokus, hah? Heeh. Pikir-pikir asa dijajah ku lauk. Nguras waktu kieu. Melaan lauk. Padahal bisa meulihnya di pasar oge. Tuh, teu meunang. Sian deui udah mah. 2 os mah. Yes. Tadi 50 kilo. Naik dah lumayan loba. Edan udah tiis ya, kudu diisian dia. Balanya kayak kaharep. Action we, masih jago main. Sudah aya lauk pilihan hari deh. Bingung sebenarnya, saka ganggu kieu. Kita ngomong ku kameramen. Sedih kurang teker ngusutnya mah. Bisa diganggu pisan. Kayak jadi dijajah ku lauk. Kadua kameramen nitah ngomong. Kan dia kada tuh. Fokus teh kaganggu. Tamah teu nyangut. Eleh ku kolot urang. Bapak dosen. Nah, tadi seberut. Ai Debi. Debi henteu. Hah? Iya teh caina. Mang muka cino ngan loba teuing cai gitu nya. Iya ini. Muka cino hiji ku 3 gelaseun nah ieu. Ya. Depan Om Ujang ya tika rasak ya. Urang ka rasak mobil aralus. Aslina pap. Rek unggul, kan. Samaruk parahu meureun berlayar sireum teh nya dina kukumul. Kieu ngalungna kieu meh sekiranya jago. Biasa eta teh. Tuh di dinya weh. Buat siap. Oh nyangkut euy. Kalau anjing. Ieu ieu mah ye.
Beres? Hah? Tak apa? Tak apa, Debi? Kalau Sedoyonya? Naon? Geus beres sentuhan lagi geus teu mah ieu. Ke pokokna mah kabarudak anu asra canda gini. Ada si Awang. 2 hours later. Bil. Siap. Ngobrol eta ada eta. Yuk. Sadaeun urang. Ya. Pak. Ya. Pak Ajo. Ngariung heula. Lamun teu ngariung kunculungkeun. kawin diajar di sini jadi kak yang narilah kerjanya nah atur kerja boleh kalau boleh atau yang mestinya syukuran rumah kawasan mudah-mudahan si langkung lanjut Amin. langkung lanjut senutnya berkaitan ke bapak-bapak kebebas itu puasa yang sangat kurang caranya apa ya Pak, bisa Pak. Pido anak top set. Amin Pak. Pak bikin mobilnya. Amin nuhun Pak. Amin. Pak. Amin. Nuhun bisa pido anak. Insya Allah pido anak Pak. Pak, bisa Pak. Ya, punten amin nuhun bisa. ya Siap pido anak Pak. Kurang jadi sopirnya itu. Makanya Pak, pido anak Pak. Siap. Cipayung. Karena bercanda tuh. Itu Pak saya ayah Pak. alhamdulillah. Itu syukuran kata pisan mugia barokah mugia teras lanjut kesenimanan ade lah pun ade kayak mana lagi lama ade boleh jangan ambil boleh jangan mancing dari pagi sekarang mengadon lagi alhamdulillah dari jam 9 tadi sekarang jam 1-an lebih baru dapat satu alhamdulillah mudah-mudahan singelehkeun batur karek rukutuk di mah ngalotek deui ah ngalotek deui karek bebenaan hiji Kang bae eta aya ieu na teh Kang. Aya jampe-jampena teh Kang. ya tuh jang jawokan Oh iya yang jauh kanannya. mencanerap yang jawokanna cuaca pengaruh cuaca jang jawokan pakai jemod biasa dia santai tak sok ini senaun bagus disiplin berarti ini disiplin Disiplin ya. iya disiplin Nah, sekarang Kang Yayan mau mencoba ramuan terbaru ramuan terbaru. dan pakai jang jawokan bukan menang Tuh, anu bersihin weh. wah batal tuh pakai bersin mah wah ieu asihan
Kosipa ya lah. Ah, jang Jawa karena Kosipa ya mah. Lewat aja Pak. Lewat aja. Koi. Usaha ieu. Naik kenapa Ji? Iya. Cek urang tong padeukeut bal. Jadi urang era. Sudah teh. Orang cing Bandungan usaha. Wah, gede ya. Tong nu gede teuing ka babaturan manehnya. Nu biasa we. Oh, bawa koy aing mah. Geus urang tadi make ieu. Cicing tong lu sibuk dinya mah. Lain ka bawah sudah. Wah, ya pas awal. Tilu. Berarti laras cakangnya. Tilu. Tadi mobil ini mah. Sip. Salah Pak. Tadi ngelelep tuh dia. Nyanyi onehanana. Di bawah. Oman hiji. Hiji deui. Hiji deui. 200.000 ku sok. Tapi kan Kalau cinta ukur pura-pura Wajah jero. Wahai temu wahai. Pembilaan aing keur action sih. Surabati Atina Ira
saha bakal laksana rek mati kembang katresna muda diceceuna dinandanan kasiksa gering pikir malang layu orang micin upak-upakan mati lucu pisang barada kurang kamu buruan bergerak nikah ketemu berkalian kata gendeng kita upak-upakan mati lucu pisang di dunia hirup bara dunia sabarana tunggu lagi lalu kata dilupa dilupa mokotku dosa ini elina ibadah oge tanah bisa amal oge kacang boga nah teman tadi aku pakai jas dong ding dong dong ding dong lah kacang teuing kurang hidung halanya atau pakai gong ati tingin kayang widi badan pasrah ka pangeran badan pasrah closing we nya aral teu menang-menang ti pagi-pagi nepi ka ayeuna jam berapa kan menang genep siki teu sakilo-kilo acan bari jeung anu sagareda impun urang closing we nya gitulah closing